Waduh, aing ira ya ketemu jeung si eta ye. Beuh. Ngegelis deui. Semok deui. Denok deui. Aduh hai be. Aduh. Oi, dia kenan dia. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ngalamun. Ulah ngalamun dia. Nyawa engge dia keur ngalamun. Keur ngosok. Dia ngagetan aing bae dia. Untung jantung aing kuat dia. Beuh dia mah. Si eta leungit bae dina pikiran aing. Sa. Diga. Si demplon leungit. Ai siapa polongo. Beuh, ku aing kudu dituncapkeun ku aing jalma tah. Dia tadi nah nu lompatan. Juga anu dituncapkeun ku aing. Lain aing mah umpat ge ngajak ka saung. Ngan cicing beuti kalapa bisi kuronyuh tawak dia. Dia tadi ngalamun manis sahdu amat sampai batang kalapa diciuman. Moal kebal ge dia. Bol kebo ku dia di lamotan. Sahdu dia rumah irama sahdu. Bung amat aing dia nyembol kebo. Sang dia bae eta mah aing embung. Dia sakitu bae ge ambekan amat. Alah dayeuh ngomong ka itu jeung tunggul kalapa. Aing daripada ngomong jeung dia, man kadang ngomong jeung tunggul kalapa. Ya dia mah komo tunggul kalapa bae ge di lamotan. Sabodo ya, kumaha aing bae, yang penting mah aing happy. Penasaran aing dia. Tadi emang dia mikir kenaan sih? Kasmaran, Bos. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanaeunan dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang na aing pae jatuh cinta ieu mah lain musibah. Aing ja kaget pek dia banget model kieu bae ge. Rasa jatuh cinta. Walaupun banget aing kos kieu goreng, tapi aing boga hate, coy. Utah aing. Cob aing hayang. Di kang mana nu nyampe ka musibahan? Maksud dia naon? Atuh heuh. Cina dia jatuh cinta. Cik dia anugrah ge. Cik mi kang mah musibah. Cina dia CS. Pandai mah dong tengah dukung aing. Alah, dia siriknya. Dia mah buka bikangnya. Hai Bu, ditunggu di lokasi ya. Iya, di tempat biasa, di semak-semak Kedua Buluh. Pong. Oi, Aisyah tak kenalan, Pong. teu nyaho aing tanya bae kana jelmana. Dunia teh makin lieur. Aing mah aneh roknya. Nu tadi nyiuman batang kalapa. Nu bieu keneh nyiuman HP. Dunia ieu geus teu endah, geus ungger.